Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Rebo kaping 27 Agustus 2025. Dina surat Ibrahim ayat ke-42 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha jeung ulah boga panyangka anjeun kabeh kana yen sanyana Gusti Allah gofilan kana lalai atawa poho amma ya'maluna dzalimun kana naon perkara malu anu dipigawe dzalimuna. Jadi ulah nyangka yen Allah teu nyatet para malaikat kana amal perbuatan urang nu sae atawa nu awon, terutama anu zalim dicatat amas gorengna teh amal saena teh sadayana oge ku para malaikat. Saterasna innama sanyana ari eta perkara yuakhiruhum Allah ngaakhirkeun maranehanana, nangguhkeun maranehanana liyaumi tepi ka poean tashkhasu ngaburileng terbelalak atawa moncorong panona pihi dina eta waktu absorun panonna penglihatanana ngaburileng sabab rek ngalepaskeun nyawa kakara inget yen manehna dolim keur di dunya daya hartosna upami tos ngantunkeun dunia mah pindah ka alam akhirat. Saterasna muhtiina maranehanana tergesa-gesa rurusuhan gagancangan mukni tepi ka tertengada atawa ngalengak ruusihim ieu sirah maranehanana layar tadu teu ngicep-ngicep molohok ilaihim itu jama-jama torfuhum panona sabab naon reuwas dina poe akhirat atau reuwas datangna hari kiamat. Wa afidatuhum jeung ari mata hatena itu jama-jama atawa eusi hatena itu jama-jama dina waktu harita pinuh ku penyesalan hawaun kosong hampa bari hanyaka. Tah ku kituna saur Allah kakang jeung Nabi Rasul ngalangkungan wahyuna dina Quran wa aldiri sok bere peringatan Muhammad annasa kakabeh manusia yauma kana yen dina poean ya'tihim bakal didatangkeun ku Allah him ka itu jama-jama anu doraka al azabu nyaeta siksaan azab engke jama-jama anu kafir anu doraka anu dolim bakal nyarita kieu fayaqulu mangka bakal nyarita alladzina zalamu jama-jama anu dolim dina waktu engke di akhirat Rabbana duh pangeran abdi sadayana akhirna tangguhkeun abdi sadayana akhirkeun abdi sadayana atawa kembalikeun abdi sadayana illa ajalin qaribin ka waktu anu deukeut jadi bising 1 menit rek 5 menit balikeun deui abdi ka dunya ya Allah upami abdi dibalikeun ka dunya nujib da'watuka pasti abdi taat patuh da'wataka kana seruan anjeun ya Allah wa nattabi'i jeung tangtuna abdi bakal nuturkeun sadayana ya Allah rusula ka pirang-pirang tungtunan Rasul oge termasuk Rasul anu terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangtuna abdi bakal nuturkeun taat jeung patuh margi ayeuna abdi tos di akhirat mah menta waktu 1 menit we ka dunya balik deui moal tiasa da tos maot. Saterasna Allah ngawaler dina waktu sarita di akhirat awalam takunu naha teu aya bukti jang anjeun kabeh baheula aksamtum geus sumpah anjeun kabeh min qabli
tisa memeh turun ke dunia di arah masar tos sumpah panmannya teh la ilaha illallah satrasna malakum teu aya perubahan pikeun anjeun rek taat rek teu taat rek pindah pamadegan rek bersyukur rek dolim rek kumaha oge malakum teu aya perubahan da akhirat mah da entos di dunia ujian ge min zawalin tina kabinasaan tina siksaan Allah teu ngarobah di akhirat mah kajeun langsung tobat oge teu aya hartosna malakum teu aya pikeun anjeun perubahan saeutik ogenan mangkana perubahan mah ayeuna keur di dunia bade taat bade patuh bade dolim sadayana oge di dunia mah dicatet ari tos ka akhirat mah ari tos maot mah malakum teu aya perubahan mesing bade jadi jami sae jadi kumaha oge tos da akhirat mah da ujianana tos rengse